يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mualami dah setengah jam. Qauluhu ari dauhan musannif. Ari dauhan musannif awwala lapad awwala khobaru yakun eta khobar lapad yakun ngabahas lapad heula wal yakun awwala ma yajri ala qalbika walisanika zikrullah muqaddamun anu diheulakeun khobaru yakun muqaddamun wa dikrullahi jeung ari lapad dikrullah ismuha eta isim lapad yakun muakhirun anu diakhirkeun. Ieu ngabahas kana teh isim kana jeung khobar kana pakul. Nah balik deui kana dauhan Imam Al-Ghazali ceuk kamari wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullah nupang heulana aya dina hate jeung letah anjeun usahakeun nalika hudang sare teh zikrullah eling dikir. Naon dikir anu sok dibaca hudang sare atuh pakul tah kudu ngucap anjeun kudu maca anjeun inda dalika dina nalika hudang ayil istiqodi teges nama hudang minan naumi tina sare maca kana naon alhamdulillahilladzi yana ba'dama amatana wa ilaihin nusur nusok poho kabaca teh sok maca ieu teratu taharanya. Ieu teh penting cenah maca eta teh di antara beungkeutan setan. Setan teh pan ngabeungkeut matak berat udang. Maka nu pertama kali beungkeutan bakal udar nu tilu beungkeutan teh adalah ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wal nusur. Ieu teh ngaringankeun hudang eta teh maca eta teh. Jadi jampe hudang eta tah alhamdulillahilladzi bisitu hudang-hudang bacakeun eta alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah sadaya pujian kagungan Allah anu mana alladzi anu mana Allah teh ahyana anu ngahirupkeun ieu ladina ka urang sadaya nu ngahirupkeun ieu ladina urang ka urang sadaya. Maksud ngahirupkeun teh da urang mah hudang sare ai kodona tegesna mah anu ngahudangkeun itu ladina ka urang sadaya puji kagungan Allah anu parantos ngagugahkeun urang ba'dama amata dina sabadana yen ngamaotkeun Allah nah ka urang sadaya. Lamun tadi ahya nu tadina ngahirupkeun di maknaan ngahudangkeun maka ngamaotkeun di maknaan nyarekeun ae anamana ba'da ma amatana dina sabadana yen ngamaotkeun itu ladi ka urang sadaya ae anamana tegasna mah nyarekeun ngajadikeun sare itu ladi na ka urang sadaya. Jadi hartina ceuk Syekh Nawawi naon bacaan hudang sare ahyana ba'da ma amatana teh sadaya puji kagungan Allah anu parantos ngahudangkeun urang sabada naon nyarekeun urang. Urang hudangna dihudangkeun ku Allah, sarena ge disarekeun ku Allah. Pan urang mah rarasan sare asa menang urangnya.
sare asa menang urang, hudang lagi asa menang urang. Kusabab sare nak menang Allah, hudang lagi menang Allah. Mun urang hayang hudang jam sabaraha wae waktuna penta ka Allah atuh. Da lain menang hudang urang, masang alarm aya genep mah atuh hudang-hudang ieu dah. Dan nu ngahudangkeun lain alarm Allah nu ngahudangkeun, rek aya alat keur ngahudangkeunana rek henteu. Kadang-kadang urang nitip ka jelema panghudangkeun jam 3 nya, heuh nyangus. Ih, penting hudangkeun atuh. Ih, teu hudang kumaha geus seblok kumaha anger we tibra. Naon sabab nu ngahudangkeun hakikatna Gusti Allah lain. Lain jelema, lain alarm lainna naon. Ieu mah teu make alat, teu make nanaon, jojol nyaring ngahudang ti heula. Batur can harudang ieu geus milaget ti heula. Saha nu ngahudangkeun eta teh? Allah eta teh. Apal pisan ajopik malah. Bajikan. Wa ilaihi jeung eta tetep ka Allah. Wa ilaihi jeung eta tetep ka Allah wungkul gitu dipanjangkeun mah. Anu suru ari dihudangkeun. Dihudangkeun tina naon? Ae minal kuburi. Dihudangkeun dibangkitkeun ae minal kuburi tegasna mah tina pirang-pirang kuburan. Jadi sabadana engke urang bakal dihudangkeun, sabada maot teh tina alam kubur teh keur naon dihudangkeun ti alam kubur lil jazai pikeun balesan. Yang hareupan pembalasan. Mun hirupna beunang diatur maka bakal balesanana pinuh ku kanikmatan, tapi hirupna karep sorangan maka balasanana pinuh ku kanaon kapeurih teu ngeunah. Sedengkeun ieu mah pan ari hudang ti alam kubur mah geus moal maot deui. Sapeurih-peurihna jelema hirup di alam dunya kitu, lamun lebah maot nya geus. Peurihna hirup urang sangsara, lapar aya tungtungna, seubeuh aya tungtungna, beunghar aya tungtungna, miskin aya tungtungna, kolot aya tungtungna, mora aya tungtungna, parawan aya tungtungna lain, randa aya tungtungna. Di dunia mah kabeh ge eueuh anu netep, kabeh ge aya tungtungan. Coba engke hudang ti alam kubur, matak lamun urang hayang bagja gitu. Cita-cita hayang jadi jelema bagja, usahakeun cita-cita bagja teh engke sabada urang maot. Ari sabada maot kira-kira hayang bagja kumaha? Sing beunang diatur waktu hirupna. Kumaha ari beunang diatur? Sing nurut kanu boga bumi, kanu boga langit. Dititah salat sing daek salat, titah ngaji sing daek ngaji, titah puasa sing daek puasa. Terus itu nanti naon? Eta mah jopik bagianna. Sing nurut cenah, nepi ka mana nurutna urang, nepi ka dinya ku Allah bakal diberi ketenangan hirup. Tapi lamun ceuk urang diparentah ku Allah ge masih loba mikir, wah riweuh atuh. Kudu salat jam sakieu mah. Ceuk urang teh proyek ieu loba ieu. Sapertina teh kaganggu gitu. Tingalikeun we. Da Allah mah moal sapati-pati nitah kana hiji perkara, moal sapati-pati nyarek tina saperkara, kecuali di jerona aya maslahat jeung madarat keur urang. Matak dititah salat 5 waktu ge sok bisa dibandingkeun jelema nu salat jeung nu tara salat. Sakumaha beungharna jelema tara salat we teu wawuh jeung sujud. Tingalikeun hirupna. Moal meunang katenangan hirup, da sumber katenangan hirup mah nepi ka mana urang madepkeun jiwa raga urang ngajalankeun parentah Allah gitu. Lil jajai pikeun balasan. Rawa ngariwayatkeun hada tahmida kana ieu tahmid, kana ieu pujian hudang sare saha al-Bukhari Imam al-Bukhari an Hudzaifah tak nampiti Sayyidina Hudzaifah wa Abi Darrin jeung Sayyidina Abu Dar. Asbahna, nah ieu mah anu kituan dia. Ieu mah jigana urang tara maca ieu. Kelanjutan bacaan hudang sare, wa ilaihin nusur. Terus naon? Asbahna wa asbahal mulku lillah wal adomah wa sultan lillah cenah. Tuh ieu mah. Asbahna isuk-isuk kami
asbahna isuk-isuk kami aidakholna teges nama asup kami pisobahi dina waktu isuk pangenaheunnya asup isuk-isuk teh budakna sok cangker cenah kira sebijilna teh janari kayak gitu tah asup kami pisobahi dina waktu isuk-isuk atalin dina waktu isuk-isuk asup kana waktu isuk gitu mamlukina barianan anu dipimilik lillahi pikeun Allah mamlukina barianan dipimilik lillahi pikeun Allah nalika nyorang waktu isuk ari urang milik saha milik Allah di mana-mana urang nu bogaana Allah sing nurut ka nu boga atuh da urang ngeunaheun lamun nurut ka nu boga mah moal susah hirup teh kasusahna hirup teh tina sabab urang naon teu nurut ai kitu Allah teh lain maha beunghar makhluk mah eueuh nu kaeunteupan maha beunghar beungharna ge dibeungharkeun miskinna dimiskinkeun Allah mah beungharna beunghar anu sanyana lamun urang boga pamuntangan keur waktu hirup anu dibeungharkeun ku Allah teh ternyata berehan urang ge ngeunaheun komo lamun muntangna kanu maha beunghar ieu mah ngeunaheun pisan teh mata golongan para wali Allah mah nu hatena geus daleukeum pisan ka Gusti Allah geus teu boga kariweuh teu boga kakeung hirup teh saking ku ngeunaheunana matak nepi ka aya jelema sapanjang hirup teu mawa bekal teu manon hirup teh santai we naon da boga Allah pan baheula naon aya sarombongan di lautan terdampar di hiji pulau amprok jeung jelema di pulau eta teuing sabaraha minggu ting sabaraha bulan eta jelema teh ternyata geus di pulau eta manehna hayang asup Islam eta jelema teh nya geus eta ngobrol kitu meureun dibere nyaho kumaha carana asup Islam dipapatahan 2 kalimat syahadat aya lah eta naon mun urang mah kapal laut ngaliwat ka pulau eta wah kabeneran ieu jalma nu terdampar di pulau eta teh akhirna ditaekeun kabeh kana parahu pas turun akhirna meureun di pesisir geus nepi ka pesisir lautan ceuk eta ketua rombongan ieu karunya urang boga dulur anyar keneh asup Islam bisi da boga anak pamajikan ieu nu ngaran boga anak pamajikan ngaranna ge jelembanya sakuat-kuatna kadang salaki diharowesan ku pamajikan atau ku anakna kadang jadi rombak pan saluhur-luhurna pangkat salaki ka pamajikan mah lain leot peot teh salaki bintang 4 pamajikanna bintang 7 dan naon keung teh apa ai kitu teh ceuk eta ketua rombongan sok urang kumpulkeun saboga-boga di masing-masing bisi boga duit urang kumpulkeun keur ngabekelan ieu jalma nu anyar asup Islam bisi lemah ka islamanana sahenteuna manehna balik ka lemurna ternyata lemurna teh masih keneh agama masih keneh tetep asal datang manehna jelema anu pindah agama sapertina ieu engkena bisi dikucilkeun ku salembur nek niangan ka bisi hararese urang bere bekal akhirna ngumpulkeun ari pas dikumpulkeun dipasrahkeun ceuk eta jelema ieu naon kanggo naon ieu kanggo bekal naon ieu teh heueuh pan anjeun anyar keneh karek asup Islam ayeuna sok paur jeung paur engke pas nalika anjeun hirup pikahareupeun tatangga eueuh nu nulungan ku dulur engkena teu diaku maka ieu keur bekal anjeun hirup nah cenah anjeun mah kitu yeuh kami wae baheula memeh asup Islam sakitu teu hayang wauh ka Allah nu nyieun langit jeung bumi rezeki teu pegat jika kumaha ayeuna kami geus ngaku kana agamana kami teu hariwan urusan rezeki kami mah geus teu hayang bawa wae cokot wae heuh samemeh wae asup Islam rezeki teu eureut boro-boro wauh jeung salat jeung pangajian jeung parentah Allah ka Allah ge teu ngaku Allah teu poho ka makhlukna jika kumaha kami geus asup Islam ayeuna kami geus teu hayang pek we nu geus buleun mah keyakinan nyekel agama Islam teh kaos kitu aya urang pan loba protes lah ya apa protes Gusti aing geus duha 3 minggu kieu ye asa sepi wae rasaan teh ayo we protes abdi tos berjamaah cenah gejana 40 kali subuh kudu tong pegat-pegat bakal jembar rezeki asa anger rasaan teh
lain keterangan nu salah tapi urang nu ngajalankeunana anu can bener. Lain keterangan nu salah tapi urang nu ngajalankeunana nu can bener. Keterangan mah moal salah meureun eta dititah duha dititah berjamaah da lain barang enteng atuh migawe salat teh aya syarat aya rukun. Mun diantara syarat salat nu 8 aya hiji leh cacan maka salat eta teu jadi. Atawas 8 syarat salat bener, madep ka kiblatna bener, susucina bener, nutupan auratna bener, umpamana ngajauhan pangbatalan bener, ngan dina rukun salat nu 17 aya hiji nu cacan teu jadi salatna. Aya kitunya. Komo urang teh hayang ngamalkeun naon cenah berjamaah lain sekedar saentengna ngabalikeun leungeun. Lain sekedar cukup ngagini ka masjid bareng salat bareng jeung batur tuluy meunang 27 derajat teu cukup kitu berjamaah teh. Ai berjamaah nilaina sabaraha? 27 derajat dibandingkeun salat sorangan. Naon sababna 27 derajat? Sabab neangan ilmu na oge dina berjamaah jauh leuwih loba tinimbang cukup salat sorangan. Nalika urang ngajalankeun salat berjamaah paling aya dauhan ulama anu mere syarat sabaraha? Aya syarat menyebutkeun aya 5 aya 7 lamun salat berjamaah nambahan syaratna 2 kali lipat. Sabab dina ngadeg aya carana, dina niat aya carana, dina babarengan jeung imam aya carana, aya babarengan nu ngabatalkeun, aya babarengan nu makruhan gitu. Ya lamun urang teu apal dina carana berjamaah lain kareka meunang ganjaran 27 justru kalah batal. Kaharti pantes moal sapati-pati upahna ditaekeun tanggung jawabna ge naek. Ieu jelema gajihna tadina 3 juta, ditaekeun eta mah naik pangkat jadi sabaraha jadi 12 juta umpamana ngan tanggung jawabna ngagedean. Pusing lagi ngagedean. Tah urang teh kadang-kadang ari upah hayang digedean tapi kapusing hayang mung digedean hayang anger. Salat biasa-biasa we urang teh. Naon tadi nama salat sorangan aman tuluy we urang teh berjamaah ayeuna mah rajin. Nah, cenah bejana dina berjamaah teh nepi ka dijamin urusan rezeki sagala dina berjamaah teh. Bahkan lamun jelema ngalalawarakeun kana berjamaah diancam cenah ku 12 ancaman. Ngalalawakeun berjamaah ternyata ku urang berjamaah geus dipegawe tapi asa anger keneh wae. Keterangan-keterangan nu aya di dinya teh yeuh matak anu asa kieu we ieu teh bener bohong. Ulama nyarita teh ulama mah teu salah. Nu salah teh urang nu dina ngajalankeunana aya nu teu cocok jeung sakumaha aturanana. Matak nu paling penting teh naon cenah tah? Lain sekedar pengamalan unggul tapi neangan ilmu na eta nu pararageun teh nu hararese teh. Dakhalna fi sobah mamlukina lillah wa asbaha jeung jadi aesoro tegasna mah jadi naon al mulku karajaan lillahi eta tetep kagungan Allah. Wa asbaha jadi aesoro tegas namah jadi naon al mulku karajaan lillahi eta tetep pikeun Allah. Wal adomatu jeung kaagungan ayil kibriyau tegas namah kaagungan. Wasultonu jeung kakuasaan lillahi eta tetep pikeun Allah. Kaagungan kakuasaan milik Allah, karajaan oge milik Allah. Di mana-mana kekuasaan, keagungan, kerajaan milik Allah. Mun urang hayang berkuasa, mun urang hayang hayang keagungan, hayang kamuliaan, atuh kudu ngadeuketan dat nu gadugna, nu maha agung. Wal ijatu wal kudratu wal ijatu jeung kamuliaan, wal kudratu jeung kakawasaan atawa kamampuan lillahi eta tetep pikeun Allah. Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam atawa anu ngurus sadaya alam, anu ngamilik sadaya alam. Asbahna isuk-isuk kami
tegas nama dakhol napi sobah jika tadi teh ya asup kami karena waktu isu ala fitratil islami karena agama Islam. Jadi dina waktu isuk teh alhamdulillah Gusti masih keneh nyekel karena agama Islam da eta atuh nikmat tupang gede-gede nama kaislaman urang teu dicoplokeun teu dicabut. Urang dibere nikmat sagede-gede wae di dunia eueuh nu ngaleuwihan dibere nikmat agama dibere iman karena rasaan teh urang teh iman teh asal leutik hargana teh udah percuma jadi jelema Islam kali barangsat mah cek urang teh eta teh ngas nyebut percuma teh nganggap leutik teh sabab teu nyaho harga ari jelema teu nyaho harga mah kumaha atuh da ngaranna oge jiga ngasongkeun emas ka monyet nyet gitu mending emas mending cau hiji monyet monyet emas sakilo gitu da monyet marasan bawa nyokot emas keur naon koneng-koneng tuas gitu tuh bisa digegel mending cau nah make nyokot cau sabab teu nyaho harga emas bisi aya jelema geus jadi jelema Islam ternyata kabita nempo jelema kafir anu bala leunghar eta teh jiga monyet teu nyaho harga marukan nu di kanikmatan nu ku Allah dipaparinkeun ka manehna teh meureun barang leutik marukan teh lain nikmat gede eta teh sabeunghar-beungharna jelema masing jadi jelema beunghar pangbeungharna salam dunia anger we da geuningan jelema pangbeunghar salam dunia teh eueuh islaman eta teh boro-boro ngaji Islam ge teu dibikeun murah sebenarnya mah teh murah bahkan geuninganan cenah naon roh atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha eta mah ngabandingkeun dunia tong boro-boro dunia sakumaha jumlahna atuh saampar jagat saalam dunia ternyata naon eleh nilaina kunaon cukup ku qobliyah subuh 2 rakaat eta teh lain ngabandingkeun jeung salat subuhna gede teuing lain ngabandingkeun jeung parentahan Allah nu wajib-wajib juga puasa Ramadan atuh badag teuing tah mah jeung nu murah-murah jeung nu sunat heula-heulanan mah jeung qobliyah subuh cukup 2 rakaat bisa ngelehkeun hargana harta banda salam dunia. Hartina kumaha lamun urang dikersakeun ngajalankeun parentah Allah komo duha daek tahajud daek sedekah ka batur teu eureun puasa lain parduna hungkul ternyata jeung sunat age daek wah eta teh komo eta mah ngaleuwihan ti saha eta mah ngaleuwihan ti batur anu boga dunia sakumaha lobana oge bikasril pa'iku ngasrohkeun pak fitrah dinil haqi teges nama agama Allah dinil haq teges nama agama dat hak agama Allah wa ala kalimatil ikhlasi jeung eta tetep kana kalimah ikhlas jadi urang hudang sare ternyata agama Islam masih keneh nyekel tuluy naon kalimah ikhlas masih keneh nyekel naon ari kalimah ikhlas teh wahia jeung ari itu kalimah ikhlas kalimatus syahadati eta kalimat syahadat mata kudu dipertahankeun ku urang naon 2 kalimah syahadat teh ulah sampai ka ngan kitu teh nya kadal pakru ayakuna kupron cenah jadi anu deket jeung kakupuran teh rata-ratana balangsana hirup jadi lamun urang hirup pakirna pakir pisan eta teh deket jeung ka pamurtadan teh iman teh ala deket teh paur jeung paurna teh gitu tah tadi cenah hudang ti alam kubur teh urang teh bakal lil jaza yang harapan karena pembalasan samemeh engke yang harapan poe kiamat bakal dibales teh ya urang asup kana jero naon heula kana jero kubur heula nu sok disebut alam barzah teh ya saurna as-su'al mukhtassun bihadhil umat pertanyaan di jero kubur teh teu sakabeh umat ditanya cek sebagian ulama eta teh khusus keur umat Kangjeng Nabi pertanyaanna teh eta nu nanya teh ngaranna teh naon teh munkarun wa nakirun malaikat teh pan munkar nakirnya
nah make munkar nakir idla yusbihu khalquhuma say'an minal khalqi sabab rupa munkar nakir eueuh makhluk hiji oge nu sarua jiga munkar nakir asing gitu rupana munkar nakir teh jika kumaha atuh idhuma aswadani hiji munkar nakir teh rupana hideung lestreng hideung cenah terus naon azraqal ainain panona hejo kakudurin nuhas teu beda jika mun urang manaon eta urang masak sok dina naon dina katel gitu juga katel matana teh badak gitu warnana naon cenah beureum jadi aya warna hejoan aya warna beureum pan urang mah si beureumna teh mah beureum hideung urang mah nya si beureumna si hideungna teh itu mah hejo tuluy sisina anu bodasna beureum jiga naon cenah min siddati humratihima saking ku banget beureumna urang ningali film matak sok aya film jurik-jurik uka-uka geus sok dibeureumman matana geuninganna pan rada pantes aya beureum nya sieun ya rohuman nadir kalbarkil khotib lamun aya jalma anu ningali kana ieu mungkar nakir eta teh lamun katampo kurang teh jiga naon jiga kilat cenah tuluy munkar nakir teh aya anyam naon anyam teh taring aya sihungan kakurunil bakor jiga sihungna teh jiga tanduk sapi sihungna eta teh gitu nya yah uroni bihima al ardo anu mana eta sihumun karena akhir teh rek dipake ngerukan kana jero jagat bisipannya eta mawa pandeungeul mawa mitrokoh mawa paluna mah teu gede ngan sakali deungeul gunung panggedena salam dunia leeh harita keneh hancur jika kumaha awak urang eta palu nanti jika na film teh geuning na film Amerika teh naon geuningan eta palu kaos gitu lamun teh mah manusia jeung jin saalam dunya babarengan rek ngangkat paluna malaikat munkar nakir duanana nyekel palu masing-masing maka moal mampu kaangkat ku sararea kekuatan jin kabeh kekuatan manusia kabeh hayang ngangkat paluna malaikat munkar atau malaikat nakir moal aya nu mampu najan babarengan saking ku berat eta palu kabayang ditenggeukeun tah ka urang mata kudu sieun mah jopik tah ditenggel ku palu eta wah geus ting kumaha urang leuwih keneh nyeri ditenggel ku palu munkar nakir tinimbang dicarekan ku Haji Irka kalau mah carekan ku pamajikan mah eta keungna eta ku ditenggelan ku palu eta law duriba biha jabalun ladaka lamun teh mah gunung ditenggel ku palu namun karena nakir ladaka hancur lebur pasti cenah tah ditanya di jero kubur teh aya we cenah riwayat kumaha riwayat teh kieu zaman baheula aya sebagian aulia wali Allah kumaha cenah anjeunna teh lamun aya jalma anu maot tuluy ditanya di jero kubur sok kadenge pertanyaan teh pan urang mah teu kadenge ngahaja ditutup dihijab ieu mah sok akuping kumaha cenah lamun aya nu maot cenah mun aya nu maot ya mata rajulun aya hiji jelema maot palamma dupina ari pas dikuburkeun wan soropan nasu anhu anu ngajajabkeun ka tempat pakuburan teh baralik aya cenah hiji jalma anjeunna teh panonna geus kurang ningali panon kurang ningali panasaran dan nu maot teh adina hayang nyaho cenah bejana di jero kubur teh sok aya pertanyaan eta nu jadi lanceukna teh ngantelkeun ceuli kana kuburan sugan kadenge kitu wa doa ahu ra'sahu alal qabri eta pas manehna ditempelkeun sirahna kana naon kana kuburan pasami sautan yaqulu
eta jalma anu hirup di luhur teh anu keur nempelkeun eta ngadengieun kanu nyarita dina jero kubur. Ceuk eta nu dina jero kubur kumanehna kadenge man rabbuka wa man nabiyuka. Aya suara kawas gitu. Di Bandungan hayang nyaho adina pisan moal ngajawab. Wasami'a akhahu ternyata kakuping ku eta nu jadi lanceuk yaqulu adina ngomong ngajawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Saha pangeran anjeun? Allah pangeran kaula. Saha nabi anjeun? Kangjeng Nabi Muhammad nabi kaula. Pas keur ngabandungan kitu sumartapa sibhus sahmi minal qabri. Ari kitu jojol aya anu ngablesat dina jero kubur pas pisan persis di gapanah nancep kana ceulina ulah ngadengekeun beureunan. Oi korek dia teruas kawas panah nancep kana ceuli paksa arrojil duh eta mah biri gini manehna cenah tah merinding nguping eta keur ngabuktikeun zaman baheula bahwa pertanyaan di jero kubur teh ternyata pernah aya nu ngupingeun karena nanya saha pangeran anjeun saha nabi anjeun termasuk baheula Imam Abu Yazid Al-Bustami gaduh murid eta muridna teh pagawean mun urang mah tukang nyieun kopi tukang masak ngakhodaman eta we Imam Abu Yazid Al-Bustami. Hiji waktu ceuk eta nu jadi khodamna teh wallahi cenah demi Allah lain sa'alanil malakani lamun kuring maot tuluy di jero kubur kuring ditanya ku malaikat nu dua munkar nakir la aqulanna lahuma maka kami pasti ngajawabna lamun ditanya kieu ye an rabbuka wa man nabiyuka jawaban kuring mah cukup sakieu we ana khodimu Abu Yazid kuring mah khodamna Imam Abu Yazid bisi hayang nanya eta tanyakeun ka ditu ngajawabna teh kawas kitu ai kitu teh da hirup kene nyarita kitu teh hayang nyaho hiji waktu maut jalma nu eta teh bener henteu manehna pernah sumpah demi Allah lamun engke di jero kubur ditanya man rabbuka man nabiyuka kuring mah ngajawabna kuring mah khodamna atawa anu sok melayani Imam Abu Yazid sedangkan Imam Abu Yazid teh baheula teh kenging gelar Sultanul Arifin aya Sultanul Aulia saha Syekh Abdul Qadir aya Sultanul Arifin rajana para ahli ma'rifat Imam Abu Yazid anjeunna teh cenah maot ternyata tah eta panasaran jamaahna teh nu sejen anu pernah nguping sumpah anjeunna palamma mata pas eta khodam Imam Abu Yazid maot jalasu ala qabrihi sabak da dikuburkeun lain baralik karena kadiuk dihareupeun kuburanana rek ngabandungan rek ngadengikeun kumaha manehna ditanya dina jero kubur pasamiu asuala tuluy ternyata nu dirandu dariuk di laluhur ngadengieun kana pertanyaan malaikat wasamiuhu yaqulu lahuma tuluy ngadengieun deui kana jawaban eta khodam Imam Abu Yazid kumaha cenah tas alani wa qad hamaltu parwata Abi Yazid ala katipi lain malaikat ari anjeun nanya ka kuring marobuka man nabiyuka jeung saterusna padahal kuring teh panu sok mawa jubahna Imam Abu Yazid lamun Imam Abu Yazid rek kamana rek ngajar rek ngawuruk rek ceramah rek dakwah kami nu sok mawa jubahna dituna dina takhta teu ngahargaan pisan anjeun ka kami ceuk khodamna teh arep pas nyarita kitu Imam Abu Yazid geus ngajedik gigireun di jero kubur geus siap ngajawab pertanyaan malaikat tungtuna jadi keung teh malaikat wih keung eta gigireun bisi urang ke hayang naon hayang ditanya di jero kubur aduh kumaha hayang numpang jawabkeun jero we Haji Ono hayang gigireun nangtung ai kitu teh cenah tanya cek eta naon cek eta Imam Abu Yazid kuring geus ngadeg di dieu ulah nanya ka dieu pan tadi geus ngajawab ieu mah khodam kuring walakin is'alahu tanyakeun cenah ka ieu kanu di khodamanana gitu
Ai kitu teh meureun ieu anehan kakara ieu manggihan kawas kieu meureun mayit ditanya teh ya. Aneh meureun nya mayit kawas kieu. Ai kitu teh kieu cenah. Ku malaik eta ku Imam Abu Yazid keur dina jero kubur ditanya deui. Lain ari anjeun malaikat hal kuntuma hadiraini hina qala Allah taala. Hadir henteu waktu harita ditanya ku Allah. Kumaha pas di alam itu sami meh urang di ka alam duniakeun alastu bi rabbikum. Pan Allah teh pernah ngadauh ka sakabeh makhluk keur di alam arwah. Lain ari kami teh lain pangeran arajeun atuh. Ceuk Allah teh pan sarerea ngajawab, "Naam mohon." Sarerea ge ngajawab, "Kami teh pangeran Gusti teh pangeran kami." Kan gitu. Lain ari anjeun hadir teh malaikat nu dua. Pan kami teh waktu hari teh ngajawab ari sia ka mana wae. Ngaku pangeran Allah teh make kudu ditanya deui. Kos gitu. Tungtung malaikat teh, "Ieu kumaha ieu Ceuk nu saurang ngomong malaikat teh karena kaduaan badami. Ceuk nu saurang teh pakola ahaduhum lil ahor. Ceuk malaikat nu hiji nyarita ka nu saurang, "Hada bisi hayang nyaho, hada Abu Yazid." Ieu teh Abu Yazid asa sakrona. Hirupna naon? Teu sadar. Hirupna teh ering, oleng. Ngan olengna lain oleng mikiran hutang. Tapi non aib bi mahabbatillah saking ku cinta ka Gusti Allah, nepi ka teu sadar bahwa kana sakabeh makhluk. Mata ayu ulama mah kadang kitu nya. Loba minum teh eling. Ngadengi Quran nyaritakeun surga grepek. Ngadengi Quran nyaritakeun neraka grepek. Teu eling. Oh paingan harita Haji Opik pas macakeun Quran langsung teh eling. Berarti naon eta teh meureun tah? Tingkah asupan juring jauh teh naon? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'ana bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amana abdi tawassul abdi tawassul ku pangurukan mugi Gusti Allah